Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadayana dirik sajeung diraksa kurung kawasa. Tiasa ditepang damukeun deui sareng jujutan carita jakarana karangan Amburos nu kiwari baris dipaluruh bagian anu ka-80. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu ka-70. Salapana pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina kayaan alam ti peuting di imahna Aki Oji di lembur tutugan Gunung Gede. Harita teh Aki Oji keur ngadongengkeun di mana asal usulna Jang Imo nya kalian di Bandungan ku Jang Jakarana. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung pos namah mangga urang sam-sami Bandungan kusayana suku sadayana namung kadihila like, subscribe, komen, tur loncengna toel. Hatur nuhun loh kumaha rubi barhatosana mangga urang Bandungan caritana. Mangsa alam harita teh beuki puting bae. Jangkrik reangan patembalan jeung pada baturna. Simeut gadung cicir di sarada. Rupa-rupaning sato anu leutik nu ilahar di sada peuting kagaanggaan harita ge jiga nu tembang. Sadengkeun di hiji imah anu basajan nyatana imah Aki Oji gede henteu leutik henteu meujeuna we aya nu keur ngarariung harita tiluan. Di antarana atuh Jang Imong si Aki Oji malah mah nyang hareup kabeh oge nyatana ka Jang Jakarana. Malah pok harita teh Aki Oji bari jeung ngeutup ka Jang Jakarana. Pok harita sakumaha pananya ujang tadi asal usulna Jang Imong leres pisan. Kieu teh kasep kira-kira 15 tahun anu geus kaliwat Aki ke manggihan budak Kore-curi kesorangan di jalan setapak. Di mana tuh Teki? Hah? Di mana kepenakna? Di sisi lawang, Jang. Di sisi lawang. Punten kilajeng kumaha? Ya, ari terusnya mah ditanya ku Aki kunaon cekeng Jang make lewe sesoranganan. Nya eta budak yang ngajawab cenah geus teu boga indung bapa jeung teu boga pagumukan kitu. Atuh ngajene kitu teh abdi ngahelas Jang.
nya ti harita dibawa ku aki teh nyepikeun ka ayeuna geus walasan taun lilana babarengan umurna oge jigana geus nginca kana hampir kana 20-an meureunna tah ayeuna teh 20 leuwih da geus bujang kitu lain kitu tanya jang emong Cek si Aki ngomong dituntungan kuret ngareret kasih imong anu keur diuk bari jeung ngeluk tumungkul jika nu ngarasa sedih ngadengikeun kahirupan manehna. Sumuhun pisan Aki selamat ya teh kitu eta teh kasep lalakonna si imong teh tapi teu kudu sedih ke nae sok sanajan lain incu pituin Aki oge da kanya Aki mah sarua we jeung ka incu sorangan malah Aki mah atoh anu aya naon sababna atoh sabab hirup Aki aya anu ngabaturan teu cuang cieung teuing sorangan. Janten upami kitu mah atunya lalakon kahirupan Kang Imong teh hampir sami we sareng abdi. Geus sabaraha heula hidup aya di dieu teh cuk. Si Aki nanya ka Jang Jaka bari jeung melong antep pisan. Upami telepat menyakinten-kinten tos bade satahun Aki. Uluh geuning. Geus lila tu paingan ayeuna pangabisa Aki teh geus hampir kabeh turun ka hidap tah jigana ayeuna geus nempi kana wanci ninca kana mangsana Aki teh nurunkeun hiji ilmu anu pamungkas nu dipiboga ku Aki nya boga-moga atuh ayeuna mah hijab dia bakal kuat dina narimanya da geus lila hijab teh dilatih dipirosi aku Aki teh boh ilmu lahirna kitu deui batinna karasa ku hijab sorangan terus pisan Ki tah ayeuna Aki tinggal nurunkeun nu pamungkasna we tah saacana nurunkeun ilmu pamungkas ti Aki ngan Aki rek nanya heula mangga Ki kumaha kira-kira na hidap geus siap atawa insyaallah Ki syukur tapi saacana Aki rek mere nyaho heula ka hidap kasep ari sabab naon ieu ilmu teh lain ilmu sambarangan ilmu tapi hiji ilmu anu khusus diciptakeun ku Aki pribadi heuh Aki sorangan ari ngaranna eta ilmu teh tunggal sajagat tah ngaran tunggal sajagat ngaran eta ilmu teh munang nyokotina ngaran Aki baheula keur mangsa ngora. Gitu janten nyanak tina jenengan Aki eta teh pami jenengan Aki kapungkur waktu nuju anom teh punten Aki saha jenengan Aki waktu kapungkur nuju anom. Jang Jaka harita beuki ngarasa penasaran bae kana omongan si Aki ngadenge pananya kitu ti jakarana pok si Aki harita kia kasep bahaya mah ngaran Aki teh katelah mah wirajagat saki wirajagat lajeng tah dina mangsa zaman harita Aki teh cek batur mah jawara cenah kahirupan Aki baheula mah kasep teu beda we jeung nu ayeuna margina lantaran Aki teh baheula mah tukang udar-idar cek paribasa teh mah unggal gunung di jugjug unggal tempat didatangan ari maksudna ngan sarupa hayang nyiar ilmu luang jeung pangalaman nu mawa mangpaat boh keur kahirupan Aki jeung keur kamaslahatan balarea cek si Aki harita
ngomongkeun ngeunaan kahirupan dirina zaman baheula. Dina mangsa keur ngora. Di Bandungan Kujang Jaka jeung Kujang Imong nu katempona meni sargep nakeranan. Keur kitu celengkeung atuh harita Kang Imong. Jantan jenengan aki kapungkur teh wirajagatnya aki. Ban aki geus dibejakeun Imong. Kahirupan aki anu baheula mah geus ditinggalkeun. Cenah eta ngaran wirajagat geus lila teu digunakeun ku aki teh. Da ayeuna mah atuh kaayaanna geus beda deui zaman, beda jeung baheula. Oh, jantan aki teh upami kapungkur mah jigana jago nyakinya. Nah, ayo mana sati Imong dengekeun mong. Lamun aki keur ngomong dengekeun nu regeujeng nu bener sok. Sanajan nya cenah baheula aki teh ceuk batur mah jawara. Tapi dari aki mah teu rumasa ngerasa jadi jago jeung teu pernah ngajago deui. Yo, Imong oge yang jaka abi dengekeun yo. Mong. Ya. Dari nu disebut jago mah ngan ukur hayam. Tuh, kawan saya maneh nih ngong. Tah eta jago dari ngaran jelema mah seorang oge nu jago. Paling oge nu ngerasa jadi jago teh loba anu kitu. Ngarti gitu pok-pokan si Aki bari jeung nyarenge Kajang Imong terus ngareret Kajang Jaka nu katempuna jiga anu rek nanya deui Imong teh da eta we tarangna unikeun kakrang kerung jiga anu keur mikir. Aduh pontanna Aki ieu nya. Sok naon? Jantan anu jago mah ngan ukur hayam nya Ki. Nya atuh. Aki cenah saur Aki kapungkur mah Aki teh jawaranya. Imong Aki mah disebut jawara sote ku batur. Dari cek pangrasa Aki sorangan mah sarua we ya mah biasa nu eueuh kabecus bedana sarua sautak saeutik. Ari bisa kena ku gering tuh bisa kena ku apes jeung siganya sakedeung doya ge bakal kena ku aja ya Aki teh geus kolot geus mojeuh narwangeun jiga nama yeuh Aki tapi salila ieu abi mah asa can pernah ningal Aki gelut hanya gelut jeung musuh gitu. Nah, ayo maneh sati Imong. Maneh masuk ngamana wae nyarek gelut jeung saha atuh Aki teh. Ku zaman ayeuna mah musuh-musuh oge geus eueuh. Geus tilar dunya, ya Aki teh geus kolot hampir geus eueuh sasamana. Daya mun hitung-hitung kanya umur mah geus aya kana 80 tahun leuwih umur Aki teh jang. Uluh. Da ceuk pangrasa Aki ge geus lila hirup di alam dunya teh. Tak kitu Imong oge jang Jaka. Tos lami anu atuh nyakinya yuswa Aki teh tos panjang. Jang Imong geus atuh jempes yalah. Ayeuna mah tong tatanya wae ngeunaan eta ayeuna Aki rek neruskeun di omongan kasih ujang ieu yo. Mane mah jempes nya tong dengekeun we ngan tong ngaganggu yo. Ih, sia mah ditarik ka kaseuri. Geus. Ai omongan Aki teh geus tepi ka mana tadi teh? Duh, Aki mah poho deui wae yo. Sia kitu mah nya Kajang Jaka. Dapugu atuh poho deui cenah sia kitu nya barang menang panennya kitu pok Jang Jaka harita
upami telepat mah name dugikeun ka Aki nguningakeun ilmu tunggal sajagat ki. Ayo maklum aja yang kasep. Jadi dia geus koplok kolot. Memang sok hese ngarti gancang poho gitu. Sumuhun ti Sabioski. Kieu jang kasep. Sameme Aki nurunkeun ilmu tunggal sajagat ka hidap. Tapi nya saacana Aki teh deuk ngajelaskeun heula ngeunaan hartina. Mangga Ki. Kieu eta teh kasep. Ilmu Aki di ngaranan tunggal sajagat ari tunggal teh hartina hiji, ari ngan atawa ngan hiji-hijina. Eueuh deui nu sejen. Dupi jagatna. Jagatna boga harti alam atawa alam dunya. Tah, kakuatan ilmu tunggal sajagat teh sumberna nyaeta tinu Maha Tunggal anu geus nyiptakeun alam dunya jeung pangeusina. Ciknya saha anu geus nyiptakeun alam dunya teh? Tayalian angin Allah Subhanahu wa Ta'ala anu Maha Tunggal. Tuh geningan bener. Dia anu Maha Kawasa dina sagala rupa. Kahati ku hijab kasep. Kahartos pisan Aki. Lajengna kumaki. Kieu kasep ya. Sabenerna mah geus loba ti baheula oge jalma-jalma nu hayang jadi murid Aki teh. Tapi Aki teu bisa narima. Janten kitu nya Ki. Nanging no margina ku Aki teu ditampi. Kieu kasep jang jaka. Aki teh lain pelit jajauhun embung nurunkeun. Namun Tapi Aki teh ngarasa can bisa mangihan jalma cekeng teh nu bisa narima kana ilmu Aki. Lantaran Aki teh teu bisa sagawayah milih murid. Lamun can kanyahoan sagala tingkah laku lampahna jeung akhlak kalakuan kitu deui kasep sikap jeung kapribadianana. Lantaran naon? Lantaran lamun heug salah dina milihna pimurideun cek kasarna mah kumaha. Lamun seug eta ilmu Aki teh dipake dina jalan sasar lampah, matak ngarugikeun ka batur ngaruksa ka balarea. Nya geus pasti Aki teh meureun kudu milu tanggung jawab kana sagarupana. Cik, kumaha ku hijab ka harti atawa kantenan pisan Aki? Kahartos pisan Ki. Tah, pikeun ngamimitian poe isu. Hijab kudu puasa nulilana 7 poe. Ari tata jeung carana mah sarua bae kawas puasa biasa ngan nu ngabedakeunana teh buka puasana kudu dina waktu unggal jam 12 peuting. Kakada hijab menang buka. Janten buka puasa teh kedah unggal tabuh 12 wengi nyaki. Nyaki tu leres. Tangke dina peuting anu kadalapan hidap ku Aki rek dibawa ka hiji tempat. Tah didinya kasep Aki rek nurunkeun ilmu anu kasebat tunggal sajagat ka diri hidap. Nya mudah-mudahan urang teh aya izin ti Allah, mudah-mudahan bisa ngajodoh jeung awak hidap. Tah gitu. Lamun isu ku Aki dititah puasa anu lilana 7 poe. Nah hidap teu kaberatan atawa sanggup atawa sangem Ki, sangem. Sumangga Ki, insyaallah abdi sangem pisan kanggo naon rupi ngajalankeun sagarupi kasauran ti saera Aki. Alhamdulillah.
Ari hijab geus boga kasanggupan kitu mah. Nya muga-muga we atuh sagala anu diikhtiaran ku hijab dipaparin kalancaran. Amin. Komo ai urang bogaan niat jeung tekad nu hade mah insyaallah kasep bakal menang karidhoan ti Pangeran. Amin. Minimal bebeja ka salila anu dijalankeun ku urang teh geus meng parat tina tetekon agama jeung dari agama tak kitu kasepnya. Taharti lulus pisan. Tah ti mimiti engkepnya ya kudu hudang tong poho laksanakeun salat tahajud. Terus dikir saloba-lobana. Datangna waktu salat subuh. Terus bisa lagi sumangga abi saran naon rupi anu dikedahkeun ku aki bade destokeun pisan ki. Aya masok we. Gedah es. Bisi tunuh mah ya. Aduh kilo. Laras geus tunuh abi teh ya. Mun asa capal ieu manon. Cek imong harita milu nimbrung kana omongan si Aki. Berjeng terus heulai mending ngaletak mulikeun kang ngarelek harita. Aja kayo gedah es kayo. Geus peuting ieu bayo. Sarua Aki geus tunuh ai kanyang hayam geus ditulakan mon. Ya, mon. Kade sia bising teh beak deui hayam teh kucaro. Kade sia geus ditulakan atawa aloh parantos Aki. Insyaallah mau hilap. Ari geus masyukur atuh cai na mah Aki gerek yare tunuh dah. Nya sanggis kitu majung si Aki nangtung terus ngaleos mending ngageang lempang nage muru ka kamarna. Ari jang jakarana jeung jang imong duanana terus pating goledak ngagoler we dina samak saheulai. Awakna disimbut ku samping sarung di bantalan ku angel kapukna anu geus lepet. Nya tu kudu nungguan lila karelek leup wes sare munikeun kata libra. Kasubri para wargi panjangna alam peuting dina ieu carita teka caturkeun dijojo ringkesna bae. Kocapkeun dina mangsa isukna jang jakarana geus mimiti atuh ngajalankeun puasa sakumaha anu diparentahkeun ku si Aki Oji. Dina poe anu kahiji sagalana lancar teu aya halangan harungan nanaon. Kawantu dina ngajalankeun dibarengan ku niat jeung tekad anu ikhlas. Sapopoena biasa-biasa we lamun teu latihan silat sok bantuan si Imong ngurus papelakan jeung ingon-ingon. Samalah lamun salse masok bari jeung diajar nganyam sagarupa ka si Aki. Nyapuguh we atuh. Waktu teh jadi teu karasa nyerelekna. Nyaho-nyaho ayeuna geus nepi we geus nincak kana poe nu katujuh. Jakarana ngajalankeun puasana samalah harita teh atuh geus nincak ka peuting deui dina malem kadalapan. Kira-kira wanci sareureuh kolot si Aki jeung Jakarana keur diuk pahareup-hareup paduduaan we berjeng ngobrol mun jiga anu daria pisan. Ari si Imong manehna mah geus sare tibra kadenge terek dang dikeun kanjagrek jigana bae tunuheun si Imong mah. Yang abdi ki geus ngitis kana wanci nincak mangsa nu utama. Tah dina peuting anu kadalapan ieu Aki rek ngawariskeun ilmu tunggal sajagat ka hidap.
salaku murid Aki anu ngan saurang-saurangna ngan sahiji-hijina. Tapi kadek kasep, lamun engke hijab geus hasil mibanda eta ilmu ti Aki omat. Ulah poho kana sagalap naon rupa papatah ti Aki. Ieu ilmu omat ulah dipake sombong belengung adiguna. Ulah ngarasa jadi jama anu pangbisana. Pangabisa leuwih ti batur lantaran lamun ieu ilmu salah mawana geus pasti engkena bakal cilakakeun diri abdi sorangan. Bisi jadi cilaka atawa nyilakakeun ka diri batur. Nya kitu deui ka diri sorangan. Kumaha kaharti ku hijab larus bisa lagi naon rupi cariosan Aki ku abdi kahartos pisan insyaallah. Abdi bade tumut kana naon rupi piwejang ti salira Aki. Syukur doh. Ari kitu mah Aki percaya ka hijab. Tah ayeuna ujang ku Aki rek dibawa ka hiji tempatnya yuk. Tuturkeun Aki ayeuna. Cek si Aki harita ngajakan incah kajang jaka. Mangaki nanging kumaha ieu Kang Imong ki. Kenal si Imong mah keur hees. Teu kudu dihudangkeun anda pesina tibra. Manehna mah lamun hees cara lilir da. Nyaho-nyaho isuk we si eta mah. Cek si Aki harita brekeun cisin di teh heula. Diukna geus harita kene oge diukna geus ngabeureutkeun sarung dina cangkeng. Kitu dejang jakarana terus nangtung nurutan si Aki. Sanggeus kitu mah terus diwanana jerat-jerut turun ti imah. Terus lempang maju ke belah tonggoh mapai-mapai jalan satapak anu nanjak menikeun kana tek. Saja jalan dua nana eueuh anu ngomong terus we laleumpang jarongjon nyorang jalan anu harieum jeung barala loba rarambu leuweung anu ngahalangan jajalaneun. Parandene kitu si Aki mah jeung Jang Jaka jiga nu babarieun we leumpang gancang meni norolong jiga puyuh. Jeung panuna jiga nu bisa awas kana naon rupa kayaan alam dina mangsa putih nu poek. Beuki lila dua nana laleumpang teh beuki angkang beuki jauh. Sangge sawatara waktu lila nagog atuh ka hiji patempatan anu lega tur datar. Kaayaan di dinya katempo rada caang meusan sabab kacaangan ku cahya bentang anu barangan di langit jiga nu meunang ngawurkeun. Breh di dinya katempo aya batu gede ngadungkuk tapi lempar. Reg si Aki teu eureun deui dina eta tempat. Nya kitu deui Jang Jaka oge eureun. Geus Jang, urang geus nyapih anu dimaksud. Di mana ieu ki? Di mana ieu? Jakarana tumanya bari jeung panuna rurat teret. Ieu teh di pondok gunung, di pondok celot gunung Jang. Tuh tempo aya batu anu gede sok kadinya lah. Ujang kancang naik kena batu terus diuk yang hareup kaki. Ayeuna ayeuna sok we ya. Oh mangga tugi menang parentah ti si Aki kitu. Jang Jakarana atuh telobat tatanya deui terus we naik kana luhur
batu nu lempar teh. Sanggeus teu pikek diuk sila nyang hareup sapinuhna ka si Aki. Kitu deui si Aki sarua de diuk awakna nyang hareup ka jakarana. Yang Abdi ki sok benerkeun diukna sila sing rekapnya. Terus kaduayeungeun si dakep tumpangkeun ka dina luhur pingping. kieu Tah gitu kosongkeun sagarupa pikiran anu teu paraduguh. Terus dengekeun sing saragap Aki rek macakeun hiji lapad. Yang keturutan ku hidap tapi Aki macakeun nangan ukur sakali. Moal bisa dibalikan deui. Mata kade kudu di Bandungan kalawan saragap. Kumaha kahardi? kahartoski nya sanggis kitu mah. Si Aki Oji harita narik napas terus panuna atuh dipereumkeun. Kitu deui jang jakarana. Gorolang atuh harita kadenge si Aki babacaan. Sadengkeun jakarana mah ngadadengekeun menikeun ka sarengep pisan. Lantaran sok sieun teu bisa dina nurutanana kana eta lapad anu dibacakeun ku si Aki Oji. Sanggeus rek hungse kitu pok si Aki ngomong ditujukeun ka jakarana. Sok yang kadinya bacakeun naon lu para pad Aki tadi kade kudu bisa sakali teu bisa Dibalikan sok. mangdaki gorolan atuh jakarana harita macakeun lapad-lapad anu tadi dibacakeun ku si Aki Oji. Tetela geuning jakarana teh calakan bisa macakeun kalawan lancar teu kudu dibalikan deui. Sanggeus kitu mah atuh si Aki ngangkat kadua dampalingena terus didorongkeun ka palebah jang jakarana. Teu selila. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah tangtos baris disungsi dina bagian anu ka-81. Hatur nuhun loh kumangrupi perhatosanana ujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.